Aisyah keur naon? Ngahulang wae sorangan. Yang keasupan siluman turu porson sia teh. Ngabeungeut ditilap kitu lecak sia teh jiga seusehan nu lumpuh. Urang teh lieur euy, setoran motor 3 bulan can kabayar. Ka warung puguh ning baturan geus naragihan. Rudat. Geus jep lah. Motong dicaritakeun ka susah sia. Sia mah jiga jelema susah wae. Tuh apa babaturan ieu aing teh loba duit. Babaturan juga aing teh berguna bagi sia. Jadi geus ayeuna mah jep. Anu 3 bulan eta nu can kabayar ku aing pangmayarkeun. Sakalian jang 5 bulan ka hareupna ku aing oge dipangmayarkeun. Bejakeun isuk ka soluna mang gitu dibeli ku batan aing kabeh jeung soru-soruna. Jadi geus tong jiga jelema susah tah. Ku aing dipanggerekeun duit. Dan sia bayar kabeh. Heeh. Geus kalem beungeut tong sedikit itu bayar sia nya. Nah, ieu deui sakelan tong jadi hutang teu nana aing mah mere ka mana. Heeh. Sakelan. Dan mang geus urang rek balik heula pake ieu duit semoga bermanfaat. Amin. Nuhun Mang. Mantoknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh ya Allah, nuhun Gusti. Rezeki mah teu saha we lah. Nuhun ya Allah. Geus we ayeuna mah mending bayar heula we meh jongjon. Urang hitung heula duitna meh sakalian jeung lainna sugan mahi lah. Cik, biana wadul ka aing mah susah. Yang berapa yang beli make up? Iya emang mana teh era lamun mawa urang ke dangdan. Maneh mah bagaya pisan yang make make up. Biasana ikuti tikung tarigu cukup. Pugu we urang teh adonan bala-bala emang sia. Yang teh atuh hayu, maneh hayangna meuli naon wae, tong borong make up, skincare, bedak, urang dibeli. Maneh hayang ban setung ge ku urang dibeli. Maneh mah siga nu teu apal urang saha. Kan maneh ge hafal beureun bapak urang. Bandar bubur. Urang percaya ka maneh. Geus dek iraha meulina. Heuh, engke we geus boga duit. Ayeuna mah kieu talangan heula urang meulina ngeureun. Kayak urang digantian, heuh. Ngomong digedekeun bukti eueuh tungtung nama nginjem duit ka urang. Dasar lalaki biwir dilakeun. Ser, Senaon? izin pada aya teu. Tinggal eta. Ini teh aslinya pangset banget gak? Nya pangset atuh aya rasa asin kumaha? Aya sanahan teh. Eta 10.000. Mahal teuing. Tadi ditu na oge geus naik. Ieu geus mah cengeng sabarahaan. 2.000-an. Lana atau amis? Anu makan sia. Sok-sok rek meuli moal haban we nanya meuli heula. Tilu. Anjing, susah. Hiji, 2, 3, action. Yang geus we atuh maneh hayangna meuli naon? Tong borong make up, skincare, lipen, bedak ku urang pangmeulikeun. Maneh hayang ban setum ge ku urang pangmeulikeun. Anjing ban setum. Bye padahal mah. Hah? Li. Kado ngapuleng. Oh, action. Maneh loba gaya pisan yang make tikung tarik.
Kela jadi deui sok 1 2 3. Yang geus atuh hayu mana hayangna meuli naon wae jangankan Yeay. tong borong make up. Kalem. Oke, siap, kalem. Yuk. Tadi mah yang itu ge Kidawat.